Sing hade urang ibadah ka Allah ulah boga rasa ninggikeun ka Allah, ulah boga rasa ngabela ka Allah. Kitu deui sing hade ibadah urang, taatna urang ulah boga rasa keur ngabela, keur ninggikeun martabat Allah, agama Allah. Sabab Allah mah oge agama Allah, kajen urang tegetol ibadah ge tetep tinggi, tetep mulia. Bahkan ketika orang jadi jalma anu taat ibadah eta anu kabawa mulia teh urang, anu kabawa tinggi teh urang. Sabab lamun jalma ngamuliakeun anu mulia, anjeunna oge kabawa mulia. Seperti urang ngagungkeun ngamuliakeun ka Kanjeng Nabi, ngagungkeun ngamuliakeun ka pawarisna Nabi, para ulama teh tah eta teh ngamuliakeun ka diri urang sorangan, urangna bakal kabawa mulia. Andai kata urang teu ngamuliakeun oge Kanjeng Nabi, para ulama mah tos mulia. Ulah dulur, ulah boga rasa kitu. Urang jadi jalma taat ulah boga rasa urang ngabela ka agama Allah, urang ngabela ka utusan Allah. Sabab agama Allah mah, utusan Allah mah tos menang, tos mulia, jeung tos tinggi. Ulah boga rasa kupedah urang taat, kupedah urang getol ibadah, agama Allah jadi luhur. Ulah boga rasa kitu. Lantaran Allah, Rasulullah, agama Allah, wali-walina Allah eta mah tos mulia. Ketika urang nganinggikeun, ketika urang ngabela, ketika urang ngamuliakeun, eta mah kamuliaanna babalik ka diri urang sorangan. Matak sing saha jalmana hoyong jadi jalma mulia, muliakeun anu mulia, sangkan urang kabawa mulia.